aya salah sawios camat tapi anjeunna orang kebudayaan namanya Dokter Erik di Kecamatan Cibubur. Upami urang ka ditu anjeunna langsung welcome resep. Jadi upami anjeunna nuju dinas mah janten camat, urang teh nyebutnya bapak. Tapi upami tos lepas baju dinas mah akang resep teh. Terus aya Ki Sukma Julang, Ki Julang, Sukma Julang, nah anjeunna salah sawios lanjut session kedua masih bersilaturahmi di Tanjung Sari, Sumedang. Dia salah sawios orang kebudayaan oge di Pangandaran. Jadi abdi silaturahmi membicarakan tentang kebudayaan, masih tentang keramik dinding dari bahan baku batok didaur ulang gitu kan, jadi seni, jadi karya seni, kreasi gitu, kreatif ya, kembangkeun gitu. Kumargi kieu sawaktos abdi silaturahim ka nagri Deungeun, di ditu teh batok kelapa kualitas terbaik di dunia itu adanya di Pulau Jawa, itu di Jawa Barat, di pesisir pantai selatan di Banten dugi ka Cilacap itu nomor 1 terbaik di dunia. Anu kedua Pattaya Thailand, yang ketiga Brazil, keempat di negara urang Sulawesi, yang kelima Lampung. Kualitas terbaik di dunia wan, lain di nasional. Abdi ge reueus, oh ternyata batok terbaik teh aya di urang. Dan akhirnya abdi timbul untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Selain mengembangkan, mensosialisasikan Kang. Gitu, mensosialisasikan. Jadi kembali deh ayeuna upami anu disosialisasikan ku abdi 40 urang. Gitu kan kadang-kadang anu fokus, anu konsen di bidang ieu paling aya 5an, aya 6an itu teu janten sawios. Nu penting urang nyosialisasikeun bahwasana ada ieu nu ku batur mah dianggap tuntah, ternyata di negeri Deungeun atau ku abdi pribadi untuk ngaraoskeun ieu teh emas gitu. Punya nilai. Watak abdi lamun jalan-jalan boh kanu motor, boh kanu rodaan opat, mun ningali batok si pikir jalan, abdi mah langsung eureun. Biasa karung nyana karung. Upami aya nu gaduhna abdi meureun di lironan, upami teu aya abdi mah nyuhunkeun, Gusti ya Allah ieu da dijantenkeun runtah ku abdi bade dibantun. Sana kan ku abdi. Damalkeun. Ada manfaatna nya, ya manfaatna. Ieu aya hijieun entik gitu. Kulan? Hijieun kalapa aya itu segala. Janten kieu 1 mangkok kalapa nu belah 2 untuk khusus untuk kopra yang diameter 14 cm itu jadinya 8 keping ukuran 3x3 mohon 8. Upami sasirah Nya sasirah eta 16 keping. Tapi aya nu janten 16 yang janten 20 tergantung diameter. rupi-rupiana. Mohon rupi-rupi lingkaranana. Kan ku abdi dipukul rata janten 8. Upami sasirah janten 16. Sasirah kecil. Mohon. Janten upami hoyong 1 meter persegi teh ukuran 3x3 gitu teh jumlahna 800 keping batok. Tapi kok besok dibuleutkeun 1000 we gitu. Jadi bisa anu gagal. Mohon gitu. Bisa anu pecah atau napi kena di cutting pas pemotongan disesuaikan sareng media. Abdi dua ukuran